Abi biri timpuk ta gara-gara ngadaharan pare. Astagfirullah, ayam mau pakai hiji-hiji nang ditihut. Ayo, kumaha ta tanggung jawabna ta? Kita hayam saha ngadahar pare abah. Timpuk aing. Loh, emang neangan hayam di capek ku kurelingan di tadi ieu teh. Tapi cuman aya 2 jaman yang teh kita pagi. Iya, amang teh melarian hayam. Jadi tadi mending capek amang teh. Ari tuh hayam saha mah. Oh, benih hayam teh. Wah, usahanya. Abi biri timpuk ta gara-gara ngadaharan pare. Astagfirullah, ayam mau pakai hiji-hiji nang ditihut. Ayo, kumaha ta tanggung jawabna ta? Ayeuna hayam mahal, ieu teh lain hayam murah-murah, soal hayam bangkok. Ya aduh, lagi geus sabaraha kali menangna. Nah, ayeuna kumaha ta tanggung jawabna? Bapak, aku udah jalan bapak itu. Di mana? Mau dibeli di Kepare. Pada naon? Pada mabet hayam. Waduh, budak tepae hayamna. Weh, Astagfirullah. Hayam saha? Hayam uri. Waduh. Jadi kumaha ieu geus paeh kieu? Ayo supaya jangan tanggung jawaban anak we. Ieu soalna hayam mahal. Lain hayam 100 200. Ieu kumaha tanggung jawabna? Daripada budak dipenjarakeun urang kumaha tah? Teu bara duit ieu kira-kira hargana ieu? 5 juta. Anu balik hayam Pokoknya kieu mah. menangkeun aing 10 kali. 10 kali oge 5 juta mah anu bener we atuh. Ieu ku baturannya setawar 4 juta teh dibikeun. Piraku ku aing ge kudu gulung mah gelut piraku anu bener. Aduh. Wah, Gede 500.000 ku aing dibayar dah. maknya 5. Sarua jeung doma lin ngomong wae. Soh lah da mah telanjur kieu mah. Lamun teu asakan ku maneh ieu. Telanjur basah. Ayeuna mah seuk teuing lah teu naon lah ayeuna mah ka bapak mah. Ka abah. Tapi engke duitna ayeuna mah eueuh. Anya. Tuh matak ari jadi budak ulah main satimpuk-timpukna. Ieu teh akibatna. Maneh mah jadi ngaripukeun kolot, naon kolot, ayeuna hayam ditimpuk, kolot keneh anu tanggung jawab. Jadi ayeuna kudu ngaganti ieu gope. Tapi ai kuringa embung di mung kengke hayang ayeuna duit Pan kudu dicokot duit teh pan ieu mah di sawah ngaco kudu ka ATM heula. Coba ayeuna mah teu naon lah ai perjanjian mah gitu iraha gitu bari Pan nyaho ieu ieu mah ka ieu mah we datang ke. Heeh, teu naon. Tah ieu mah ke urang kabuayakeun urang jual. Sugan dibeli ku nu boga buaya. Oh nya itu mah terserah. Sugan lamun teu barang bikeun we dah. Geus pae kieu jadi kumaha eta kitu tah. Itu hayam lu pae katanya anya hanangan hiji gitu hayam. Geus pokona mah anak urang hampura we dah minta dihampura tah kayaknya tah. Aduh, kumaha? Aduh, jang kumaha eta tujuanna teh jadi hayam amang kieu ya. Hampuranya anak urang mbah hayang ka jeung nambah. matak jadi budak kudu hati-hati nya ulah main karep sorangan wae coba mamawa peso dia jadi preman lain. Mun dipuncit kubu di dahar dagingna. Aing mayar 500.000 ngan ukur mayar ayam paeh. Geus urang kabuayakeun dah ayamna dah. Man. Urang bikin ka buaya ya. Eueuh yang boga buaya na ka mana coba teangan jelema nu boga buaya lagi eueuh nih. Bener dah. Urang alungkeun.
tah dihakan ku buaya lamun teu ngawaro budakna kudu dialungkeun ka buaya model kitu tah ngan eta menang urus aing ti orok nyaah tuh geus lapor geus dahar ku buaya mah aing mah mayar gope jadina teh heuh dah kewe nya ka imah nya mohon pasti dibayar lah ulah sieun nya ieu mah urang oh nya